Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jeung nabi anu dipiwarangna tapi horenganan umumul lafzi khusus kitabna tapi umum jang urang maka ditatala ku sebagian umat Kangjeng Nabi aya anu langsung dibere ku Gusti Allah murad ngaranna aya anu ditata melalui suluk. Adapun perjalananna suluk beda-beda tergantung kumaha guruna. Qadiriyah mah keur carita thariqah teh kieu, Naqsabandiyah mah kieu, Khalidiyah mah kieu, Utsmaniyah mah kieu, Ghazaliyah mah kieu, Syatariyah mah kieu, Tijaniyah mah kieu dan lain-lain sebagainya. Kumaha guruna tujuanna mah hiji wusul ilallah. Nu mantak ditoriqahkeun teh lantaran urang teh sapopoe tani, sapopoe dagang, sapopoe gawe di kantor, sapopoe urang bergaul kunaon ieu hate urang teh di Qur'anan ku di Qur'anna, di hadisan ku di hadisanana, di ajian ku ijma ulama di ajianana, tapi tetep teh daek kageser sateteh kana dunia bae. Makin jadi kiai makin cintana jelas-jelasan kana dunia, keur jadi santri marada deres barang dikiaikeun masya Allah proposal ambalayah. Kok jadi kieu sih? Kok jadi kieu sih? Ketika datang kandidat datang ke manehanana anu tadi nama cemi kuari mah malah menta. Pondok dibangun ku Golkar, pondok dibangun ku PDI, sehingga lagi pondok na majelisna tapi nu ngeusianana eueuh santri paburia nu ngaji arembungeun tinggalnya na bae teu dikiaikeun marah tapi ngaji henteu. Gara-gara cinta dunia. Geus sabaraha kiai nu korban akibat asup ka Golkar disumbang ku Golkar, geus sabaraha kiai nu korban akibat cinta PDI disumbang ku PDI, geus sabaraha kiai nu korban anu cinta ka kandidat jeung partai-partai disumbangnya na mewahnya na tapi horenganan leuwih kalazatan ibadahna ka Gusti Allah akibat cinta dunia. Geus sabaraha teu kudu disebutkeun ku aing ku siapa ituna ke laporkeun ka aing. Kunaon ieu cinta dunia? Berat cinta dunia kok kieu sih? Sementara ketika Quran dibaca mah masya Allah dunia teh orenganan mataul gurur dibaca kunyana tapi geuning terus makin cinta. Dunia teh lahu wa laibu wa lahun tapi tetep bae makin cinta. Kercan jadi kiai teu sabaraha barang geus jadi kiai pohara ieu geus sok disebut garong berjubah kiai buktina. Ulah leuleuh ka dieu kasinggung aing ditu sia leuleuh. Maka dicoba carana kumaha sih hayang supaya ulah cinta dunia. Upaya aja. Aya kiai makin jadi kiai makin cinta dunia teu ngupayakeun kok padahal mah nyaho manehna bahwa dunia teh jahat sebab dunia teh adunya bahrun amik. Kok dogori kok nasun kasir. Dunia teh hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Geus jelas. Tapi makin ka dieu makin cinta dunia, makin cinta. Pesantren teu cukup ku pesantren salapi dijieunlah yayasan. Yayasan Supendiah Al-Janamiyah. Parah. Iya akibat cinta dunia. Asal aya murid teu mayar, buarkeun. Pugu eta mah yatim piatu, tidak tahu itu yatim piatu. Ini sistem pendidikan. Teu kumaha. Ieu mah bapana susah. Alah, neangan deui yayasan sejen. Nu susah ulah sok sekolah ka dieu. Gas, tadi itu batu kasalapi itu ortodok. Cinta dunia. Salah? Itu emang sistem belajar kos itu di Belanda nage. Di Belanda nage kos itu supaya pinter. Ya nage bebeja tah jangan gaji guru dah saha. Lain sia sih.
pinter kuas ya gaji teu ngomong mah bisa masalah dengan berbagai dalil jakadege ku ceuli urang pek bae ngan cinta dunia bakal balener ka situ boal kajen kumaha sebab cinta dunia. Nah untuk ngageserkeun supaya ulah cinta dunia kumaha si jajaho dunia teh rosukuli khotiatin ieu teh bibit tidak setiap kejahatan adalah cinta dunia bibit Masya Allah geser aya anu terlena di cinta dunia sampai bae bagianana meureun masalah tinggal doakeun ku urang kayak anu antara jeung antara sebenarnya mah aing salah tapi aing kumaha sebenarnya aing salah tapi aing butuh sampai paeh geus sakitu bagianana masalah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah bahkan aya nu menjual kemuliaan hanya untuk meraih dunia paeh nyana keur aya di dinya atuh mangga bae eta mah urusan nyana tapi kan Nabi nitahan sing hade pisahkeun cinta ka Allah jeung cinta dunia. Kok mulai aya kiai anu berpikir aing teh bakal paeh sedengkeun di pundak aing teh ieu adalah amanah mun aing paeh ke ditanya ku Gusti Allah aing nitipkeun ilmu kasiat teh dipake naon ngarannya dah teh ieu keureun kumaha ke di akhirat mulai carana supaya ulah cinta dunia kumaha carana geus nyaho bahwa dunia teh nini anu dipoles geus nyaho bahwa dunia teh bangkai geus nyaho bahwa dunia teh rasukul khotiatin geus nyaho bahwa dunia teh mataul gurur dengan berbagai kisah jeung dalil teh geus nyaho nah kuari carana kumaha ieu menta cara cat neangan cing coba ka ieu karasakan ku hatena geng lamun geus dibere bagian aya tek ieu nyanana boga bagian ti Gusti Allah dengan upaya-upayanya ingin meninggalkan dunia mulai nyana asup ka imah thariqah bere ku guruna sok gitu nu kuduna mah zikir teh lalaunan lantaran ku lalaunan mah osok teu khusyuk suaraan la ilaha illallah la ilaha illallah di suaraan ge masih kene luak lieu kene bae lantaran ieu mah tahap belajar sing tarik la ilaha illallah illallah nyana kaget-kaget ku illallah na tak belajar kan lu geus bisa emang gandeng atuh henteu tahap belajar kan nyana ge ceng jeung budak ngelehkeun suara-suara laut illallah nyana muringkak buru ge teu puguh huringkakna nyana mah sebab ieu mah kadegena kageter kana hate bae we gandeng jadi illallah tah diberian mulai nyana leuleus rahasia Allah ayalah ngerenyet Allah nu merena jahe guari mulai zikir teh rada laun ge ngeunaheun la ilaha illallah ngeunaheun geus ngeunaheun jasa teu kudu sorangan urang bobogohan jeung awe mimiti mah ngomong rada jauh ka belah dieuna haharewasa ka dieuna mah tanpa suara tapi ngaragap bloon budak maksudna zikir ge tanpa suara tapi terus lempang perasaan teh Masya Allah nikmat anu luar biasa dengan zikir ke Allah teh horenganna nikmat make jarak waktu mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun mungkin 10 tahun terserah kecerdasan eta jelema jeung kumaha diberena ku Gusti Allah urang mah ngalaksanakeun sesuai jeung guru ti guruna ila rahasia wal rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal
jadinya terus bae zikir anu dimaksud wala takum minal ghafilin ulah poho per detik kuari mah diatur ti mimiti jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kuari geus ada laun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kuari laun pisan di hati la ilaha illallah la ilaha ganti kuari khafi khairu zikri al khafi wa khairu rizqi mayat mulai di hati Allah 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 tambah deui ku gurah hu selanjutnya kuari geus boga rasa udang hes langsung ke Allah kelempang ge ka Allah bae di kerumunan jelema loba babarengan digendeng ku jelema dihareup di tukang horenganan malaikat manyahoeun ieu mah berbeda perasaanna keur ka Allah komo Gusti Allah di kota sanajan campur jeung nu kumaha bae horeng hatena maka Allah bae di leuweung sanajan cacampuran jeung saha horenganan hatena maka Allah hanya Allah nu maha uninga sebab Allah nu masihanana kuari mah geus teu gopil per detik nanti Allah 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 lain masalah Allah Allah na leungit pengakuan diri mata lain nu aing nu Allah kumaha Allah bae ceuli lain nu aing kumaha Allah bae jaya nu bogana diri aing zahir jeung batin teh lain nu aing nu Allah lamun cacak-cacak nu urang ketika urang nyeri ceuli pertahankeun ku urang janu urang ternyata ku Allah makin diobatan makin nyeri teh ceuli kulantaran nu Allah mata urang dicokot ku Allah kadarna kulantaran nu Allah urang berusaha dokter dan lain sebagainya cak Allah nu aing sia berobat ka mana ge moal datang ka cager bae ge bawaeun ka kuburan tama penyakit sia cak Allah diobatan kumaha deuk diobatan kumaha ayo huntu geus cabut hiji nyeri deui cabut hiji deui datang ka kabeh huntu dahar ge geus kuduna bubur bae masih nyeri keneh bae hantu nu sia emang sia nu aing cak Allah teh geus tah bawaeun ka kuburan tah mah geus sampe kakarak nyeri mata nyeri ceuli nyeri huntu nyeri suku mata mancan sabaraha tapi ieu dongkrak ati geus teu fungsi hayo sia ka mana nu di imahna geus marah bae puyang deui mah cakna teh puyang geus kakak mabur ka ditu ka mana ka Gunung Karang deuk naon ngaragageun maneh geus teu paedah cenah hirup nah diurut diurutna kabaten geus ye cak Allah mah nu aing geus lempes bae lempes geus ya jang baweun paeh deuk kumaha deui lain nu urang teu daya teu upaya nah urang teh deuk miceunan rasa pengakuan nu urang nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah sanes nu abdi mata sanes nu abdi ceuli sanes zahir batin nu Gusti tah eta lain ngomong kos kitu teh dengan perasaan enggak mangga geus ka Allah bae kuari mah tu diatur teh ku syariat dipandu tahapan-tahapan syariat pemandu syariat anu patalina jeung zahir waktu salat waktu puasa haji zakat zakat waktu ngaji waktu musyawarah waktu kumpulan ieu mah dipandu ku syariat cak Gusti Allah datang ka mana nyana panduan syariatna ternyata geus sempurna di panduan syariat nah yang leuwih mantep milu nyulusup ka jero melalui thariqah nyana dipandu ku ilmu thariqah cak thariqah ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu gawean ieu ulah geus di luar syariat cek syariat mah kapan dahar seueuh teh meunang tapi cek thariqah mah deuk seueuh teh deuk ka mana deuk dipake naon deuk kumaha apa mungkin ku seueuh beuteung teh bisa wusul ilallah diperhitungkeun di tarekat ketika manggihan inuman gitu kayaknya apa mesti kudu diinum ketika diinum naon paedahna apa ngausulkeun apa henteu ka Gusti Allah apa sakadar susukaan lamun maneh susukaan berarti kembali deui ka syariat aturan dina thariqah mah lain kitu kabeh jang usul ilallah syariat jang sakadar galaksanakeun perintah Allah tapi ketika di tarekat usul moal ka Allah segala rupa diperhitungkeun
ketika manehna dipandu ku thariqah tegas mantep kuari nyulusup deui ka hakikat. Masya Allah karim geus pinuh ku rahasia disebut hikmah, geus berhikmah. Lempang batul ka kalernya nama ka kidul, ketika ngomong meunangnya nama henteu, ketika batur mah abring-abringan nama henteu dan lain sebagainya. Sebab anu ngabimbingna anu manduna langsung Allah melalui hakikat. Geus pasti bertentangan jeung sasak mangga bae, tapi tanpa membawa orang banyak sorangan. Hakikat mah sebab moal kahartieun ku jelema loba. Ketika manehna berhakikat bahwa jelema loba atuh salah dikutuk ku Gusti Allah. Sebab naon batur mah ayana di syariat, panduan syariat nyana geus aya di hakikat, panduan hakikat atuh sangat berbeda syariat jeung hakikat, maka kudu sorangan bae. Geus kolat lagi kadang-kadang sorangan nyana mah kumaha nyana bae, mentak sing ada besi di lembur urang aya nu teu salat buat teh ingana salat sorangan. Ulah suuzon ulah tinggal diintip bae horenganan ngajopak teu salat. Sere dieu mah bos dieu. Tah, nu paling hebat jelema berhakikat tapi bertingkah syariat. Biasa baik, bergaul biasa. Eta nu paling hese. Padahal nyana geus berhakikat tapi make baju syariat. Abeh kadeulina sinergis, abeh tenang, membuat manusia jeung umat tenang jeung tiis. Sebab nyana geus aya hakikat, teu pernah nyaritakeun hakikat jana mah. Syariat we, syariat. Ngenaheun lamun aya ulama seperti eta. Mama, kok mama bisa nyokot duit di Golkar? Maneh bae mama keur berhakikat. Lain deui mama lain sa nyokot-nyokot deui mah. Maksudna mama eta pan cenah di sarep mah kurang bagus. Mama mah keur geus datang ka hakikat. Ulah nurutan mama. Ulah. Engke mama mun ngagejebur, wallahu a'lam mama ge puyeng. Ieu mah mamanukan nu kos kitu. Mamanukan tah mah saya nu kos karar itu ulah didengekeun bohong. Bohong, moal beukieun ahli hakikat bakal duit pamarentah. Cadung cenah mah. Sakali deui ahli hakikat moal beukieun ka duit pamarentah. Cadung. Kadenge ku sia. Sia masuk gitu. Kumaha cenah aya ka ieu na aya ka duit mah panteu beuki ka apelna. Goblok sia mah. Ka duitna mah emang teu beuki aya ka apelna. Aya ka jerukna. Sia mah kudu seret ka subur parem meureun aju dicor sama. Adegeun ali hakikat. Sebab daun Syekh Sri Sikti ketika dibere duit ku gubernur saat eta dicekal gurucut jadi nanah. Syekh Abdul Qadir ketika dibere apel cekal jadi getih. Ibrahim sarua ketika dibere ku gubernur dicekal set jadi bilatu. Dicekal apel ku Haji Pendi amis. Sabangsa mama. Amis. Rasa bilatu, rasa anyir. Malah mementa deui ka ditu. Ya Allah, ya jauh urang jauh. Jauh ya Allah. Carita-carita jelema nu zikir mah geus sudang sare kiceupna. Sagala rupa dengena langkah-langkahna selalu ka Allah. Ieulah jelema anu geus berhakikat usul ilallah. Derajat manusia tadi ditinggali tina kawauhna dirina jeung Gusti Allah. Datang ka mana marifat badi dinalah makomnyana. Datang ka mana nyana teh nyahona ka Allah di dinyalah makomnyana. Urang mah kakarak datang ka syariat, syariat tage puluh ya pelaya makom urang dirinya lain makom disebut datang makos kitu mah. Ngan kakarak datang ka dinya geus. Geus. Can boga makom. Lamun hayang nyao diri sorangan bae ulah ka batur datang ka mana aing bencina terhadap dunia. Datang ka mana kalazatan aing ibadah ka Gusti Allah. Datang ka mana sih aing geus pegatan jeung dunia na teu kudu ka batur diri sorangan bae ulah ukur. Di dinyalah makom urang sebener-benerna. Ketika di syariat paduan syariatna geus pas apa ente. Ketika di tarekat paduan tarekatna pas apa encan. Ketika di hakikat geus lain urusan sama dirina jeung Gusti Allah. Kitulah wazkur rabbaka. Tinggal ke urang diperhatikeun digunakeun aing begitu hudang geus lain ka Allah. Begitu hudang langsung tek
Iya, jadi di tempat HS kan. Betul. Iya. Iya, entar. Ya, oke. Ya, sip. Karena kurang HS. Barang di delu waduh geus 4 panggilan cenah. Keur HS kana geus dipanggil, goblok teu, begon teu, tolol teu. Waduh. Sagede oh iya, encan mandi ya. Iya betul. Nih, ayo. Ya sip. Oke, deal kan. Kakarak turun di tempat sare dekat cai guys. Ya. Ya. Wah iya bagus. Oke. Tunggu ya saya mandi dulu. Encan mandi mesti lo kali panggilan. Dasar juri kabeh. Ulah kasinggung sia. Biasa bae sih. Ahli Allah teu pernah boga HP. Teu pernah boga TV, teu pernah pepegatan kana mah jeung geus gatuh geus udang hes geus masyaallah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus alhamdulillah Gusti dihudangkeun tina sare teh kembang maot masih keneh dibere umur ku Gusti kuatkeun abdi jeung ibadah ka Gusti mulai udang jam 3 kacai geus menta ka Allah menta dipanguat mandi salat Allahu akbar Gusti abdi bisana sakieu salat nu nitahna Gusti nu ngagerakeun Gusti nu rek narimana ge Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah bisana ngan sakieu mulai berangkat ka masjid salat subuh Allahu akbar beres salat subuh langsung nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi dititah ku Gusti digerakeun ku Gusti abdi basa kadar hayang ridho Gusti bagus jeung goreng nama kumaha Gusti bae nu nganileh nyanggakeun sadaya-daya sakieu ka bisa abdi berangkat ka imah langsung maca Quran auzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim cak majikanna ka ieu kopi tutupan bae heulanan aya jin kege jin nanya horeng udah wacan ge naon kopi mun aya susu itu goreng can kacai-cai aja masyaallah pamajikanna ngarejag-rejag ho salagi jadi kieu cenah ieu was salagi awas aing keluar teh geus kudu gembrak deui parah cek majikan dia ke haji jadi kieu barang ngaji ka Cilongok kieu nya. Atuh kudu da lain gitu. Kak ngedo kopi lah teu kudu ke nyedu sorangan bae ka jauh boga suku masyaallah cek majikanna. Loba amat perubahanna ka barang teu boga duit ku ari. Sial jasa. Mawas diri burungnya na. Ya Allah ya Karim. Nah, beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah. Gerakan-gerakan ana sebab nu dibendak hati jeung di otakna. Ahli dunia selalu dunia. Memeh sare geus di HP urusan dunia. Ketika sare berpikiran ana dunia. Ketika ahli Allah hudang sare keur sare nage emang ka Allah, hudang sare nage ka Allah. Nu matak naumul alim khairun. Sarena alim ilallah ma'rifatullah lebih bagus tibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah tanpa ilmu HS tabae nya nama jadi HS tabae ge HS tabae jadi ibadah HS tabae ge lebih bagus tibatan 1000 rakaat ku batu batak waliman lobana HS bae waliman HS ge lebih bagus itu maca Kangjeng Nabi naumul alim khairun jadi kok aja nyarita dari Kangjeng Nabi tenti Allah. Sebab lawan memeh esa guys Allah. Ketika sare set pernapas sarua jeung sarakaat, pernapas sarakaat sabaraha jam nya hes sabaraha napas etara jadi rakaat. Ye, bantek nya mah makin kebal hesna. Babandinganana Gusti Allah nyaritakeun hamba anu selalu ingat ka Allah
ialah nu ngaran malaikat cek Gusti Allah innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Ya hamba Allah nu ngaran malaikat bade ciptakeun ku Gusti Allah petena nur lain lalaki lain awewe tanpa aya jasad. Malaikat bajeng eueun nafsuan istuning didamel ku Gusti Allah teh jangan laden ka Gusti Allah. Aya anu salat bae, aya nu sujud bae, aya nu ruku bae, nu tasbih bae, zikir bae, eta mah urusanana urusan Gusti Allah ngan kabeh ge. Innalladzina sanyana malaikat inda rabbik anu deket ka Gusti Allah lantaran teu pernah maksiat deket rahmatna jeung ridhona. La yastakbiruna tu sombong tina ngaibadahan ka Gusti Allah nya nama diciptakeun teh istuning nurut ka Gusti Allah. Wa yusabbihun nya nama terus nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah ma la yaliku bi tina perkara nu teu layak ka Gusti Allah. Urang makan loba hal-hal anu teu layak ka Gusti Allah. Aya ngarasula malaikat yusabbihuna walahu yasjudun teka saha malaikat masujud ka Gusti Allah aya khususna nangtukeun sujud ka Gusti Allah teka batu teka kayu teka makhluk dengan bil khudu'i wal ibadah DPDP ibadah selalu ka Gusti Allah. Konsepna hayang jadi wali supaya akur jeung malaikat teh ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong. Mentak cek iblis teh umiro ibnu Adam disujud diparentah anak Adam sujud pas sajadah. Awalna mah kangjeng Nabi Adam umiro Adam disujud pas sajadah. Atu palahu al jannah. Kangjeng Nabi Adam kita sujud ka Gusti Allah hajunya nama sujud atuh boga sorga. Haju umat lagi ditita sujud ka Gusti Allah haju sararujud atuh falahumul jannah jelema anu daek sujud beberes sorga ai umirtu bisujud li Adam aing mah tita sujud ka Kangjeng Nabi Adam aing mah embung atuh palian nar aing mah bagian neraka bedana Adam jeung aing Adam mah tita sujud ka Allah daek beres surga aing mah tita sujud ka Adam embung aing mah bakal dibere neraka ulah sambat ka dia aya cek iblis maknya aing kudu sosoranganan di neraka aing urang cikupa urang blaraja deuk diacak-acak supaya ngabaturan aing hayo siapa aing sia de teh baca kiai teh jauh kiai teh naon eta mah cenah kori komo kori bebari ku aing digieukeun lah eta mah cenah pengusaha mah komo deden eta mah cenah pejabat raja nah eta mah kos kitu acak-acak geus ku aing eta mah ki haji boro-boro ki haji kiai ge ku aing di beak wae gas pokona atuh tungtung nama dibelai raja lain nurut ka Allah nurut ka iblis dicikupan nurutna lain ka Allah nurut ka iblis di sepatan di pondok kabeh nurutna ka iblis iwal teh di Cilongok masyaallah istimewa Ahmad ulah dijadikan jurang pemisah gara-gara harta ulah dijadikan jurang pemisah antara jelema fakir iman ka anjeun jeung ka Gusti Allah ku sabab hina fakir ulah datang ka kuari horenganan harta teh ngajadikeun fitnah sok jadi jurang pemisah boro-boro jeung deungeun sarumpun jeung sadapur bae urang teh sapejit keur masih keneh sararusah mah sareneuk saigal sapihanean hiji rokok ge babarengan jeung dulur barang kakak melejit wah boga kesempatan di pabrik waduh luar biasa dagang limbahna eta curug ka adina pohara jasa
curug teh ka adina cak aing geus sia nuturkeun aing sama tengah jeding sih gas sia aing geus dijadikeun jurang pemisah harta teh padahal mah sapejit teu wauh ku ari mah nu jadi kakak kanjuna jadi lantaran mobilna mewah imahna mewah ku batur diagung-agung dikaya-kaya dipuja-puja diraja-raja dulur teu wauh ieu mah di ditu ieu mah di Vietnam kos kitu eta mah ini urang mah henteu paling berbau-bau Vietnam kos kitu eta kamari ieu mah keur carita sapeujeut bae masyaallah kacai jadi saleuwit ka darat jadi salogak sareulek saigal sapihanean lantaran jadi dulur barang kuari jadi DPR teu nyileuk sabelah mata teu wauheun ka dulur teh berarti jabatan DPR sumber fitnah beuh kamari ieu mah sia dulur aing ieu batur aing ieu sobat aing ieu karib aing geus jadi bupati kuari teu wauh saeutik-eutik acan hating tah geus bahasa hating tah bahasa hating tah bahasa mana tah hating teu wauh saeutik-eutik acan mun hatingan rada deres ieu mah hating masyaallah teu wauh beuh kamari mah babarengan di urang geus barang jadi bupati geus teu wauh berarti jabatan bupati eta jurang pemisah antara dirina jeung masyarakat jadi lain ti kuari orang ti baheula nu mantak aya permintaan ge ti kaum-kaum hartawan ti kaum-kaum nu mulia ka Kangjeng Nabi unggal kami kadinya maneh anjeun Muhammad keur babarengan jeung nu miskin jeung nu palalakit kami ribet asana deuk kadinya na wayahna coba usir heula sakedeung kami deuk asup kadinya Kangjeng Nabi hampir ta eta teh fitnah berarti geus jadi sumber fitnah teh hiji harta nomor kadua jabatan datang ka kuari tah mah kos kitu gede teuing bupati mah RT aduh kerjaan jadi RT mah biasa bae waduh bareng jadi RT masyaallah ngomong lagi sia teu sopan emang aing naon pan aing teh raja di dieu ambuh raja koang-koang RT Gusti Allah aduh masyaallah aduh tah eta teh jurang pemisah nu kos kitu teh tah kuari ge kiai teh anu ngadeuketan nu kos kitu mah aya jurang di sarua bangsana tak kiai ge pan kiai mah kuduna beuki luhur beuki tawadu lantaran nu di deuleuna teh kiai mah pare di mana-mana pare teh kaluhur can aya bener can aya eusian di mana geus asian tungkul eta pare di mana ngacung deui berarti tah kos kitu teh ge kiai asal anu tulak cangkeng bae ngacung teh pare gambung teh kiai mah tungkul ulah asa aing berarti ilmu nu aya di kiai teh dipake takabur jurang pemisah ilmu profesor mah jeung doktor jadi jurang pemisah ge ku ilmu na meujeunna emang paranti na tama emang tama jadi suluh neraka ieu bakalna ai kiai mah pan kiai mah lain deui urusan akhirat kok jadi takabur nah ieu kiai ge dibere ilmu teh lain beuki deukeut ka Allah beuki jauh ka Allah ilmuna bakal jadi siksa fitnah teh dunia jadi fitnah jabatan jadi fitnah agung ilmu jadi fitnah nah iyalah sumber fitnah nu mandak ulah Muhammad ulah didengi kahayang-kahayang jeung permintaan-permintaan tokoh-tokoh masyarakat tokoh Mekah kos kitu anjeun mah anjeun bae jeung nu palalakir jeung nu miskin sok anjeun bae eta mah geus jelas imanna ka Allah jeung ka anjeun itu bacan jelas nu mantak Kangjeng Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum ya Allah wa yusayyi'u janaizahu wa la yahkiru faqiran adqa'ul faqra aswa Kangjeng Nabi cintain resepeun jasa ka fakir miskin komo setelah ditegur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mantak
Kiai mah tetep bae kudu jeung nu leutik bae asal kiai geus berpaling wari kanu gede nu leutik ditinggalkeun moal kebel deui kiai dinonaktifkan. Kiai kudu leutik kiai insyaallah. Diondang ngariung ku fakir mah waktu jangan waktu barang diondang kuno sugih mah waktu ke di aya-ayakeun bisa dengan bisa cenah mareng geus gampang itu mah dibadalkeun bae kanu sejen waduh lantaran nu kadeleuna RP mah geus tinggal ditungguan we teh kieu kos kitu mah moal kebal deui tah ieu teguran ti Gusti Allah alhamdulillah kanjeng biasa deui stabil deuna wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd kitu kene fitnah nu tadi dicaritakeun teh fatanna kami nyoba cek Gusti Allah ba'dahum kasawareh manusia bi badin nu mulia dicoba kuno hina nu sugi dicoba kuno fakir nu gagah dicoba kuno lemah maksudna dicoba teh dicoba kuari kumaha cara menghadapi situasi baheula mah situasi dakwah Kangjeng Nabi antara iman ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi teh heulaan mana nu mulya jeung nu hina nu sugih jeung nu fakir anu gagah jeung nu lemah nu mantak bian qadimnahu ku kami ayeuna mah cek Gusti Allah teh ieu dimusabaqahkeun dilombakeun diheula-heula ilal imani kana iman dicoba-coba heulaan mana antara nu mulya jeung anu hina imana ternyata heulaan nu hina heulaan mana anu sugih jeung anu fakir ieu imana ternyata heulaan anu fakir heulaan mana coba nu boga wawasan nu boga jabatan jeung jelema biasa-biasa horenganan heulaan jelema biasa-biasa panderi jelema nu marulya mah percis mun urang ngabangun masjid di lembur urang ngabangun masjid di lembur variasi jelema teh aya nu sugih-sugih di lembur urang bae nu setengah sugih aya anu handap nu handap mah pohara sambutanana surak lagi luar biasa setuju anu sugih mah setuju geus kasieun nanti heula ketika cek panitia teh kumaha ku urang ku ari mah lamun ditulis make kelas kira-kira kelas 1 kelas 2 kelas 3 1 juta teh nu pake setuju kabeh tinggal nu sugih ulah kitu sedekah mah besi teu ikhlas geus kasieun nanti heula bae lah atuh sadatangna bae sedekah mah sok make tulisan-tulisan kos kitu geus ulah pokona samerena bae nu fakir mah setuju bae nu susah mah setuju bae nu sugih nu teu setuju mere ngider kuari RT kawan nu fakir mah nu 100 nu 200 nu 1000 nu 10.000 sabogana nyana be geus indah jasa tuh nu sugih mah mere leutik isin mere gede hook ya bujangna didinya kemana bapak Pak Haji aja tadi naik motor bener sih ya je emang terjauhan dia poe ngider jangan jadinya tadi naik motor padahal mah aya di handapun bale nyiksa awak coba aya RT ngider aya di handapun bale naonan coba je nyana ngintip RT geus berangkat hakara kudang deui nginum teh botol blon teh coba eta nu sugih kepergok aya di arep-arep cek nyana di kamari nu sugih mah geus kitu bari kenal di masjid ieu keramik kurang sabaraha kurangna atuh jak geus kumpulan kabeh mah kurangna 100 meter deui hayu bae heulanan ke ka kurangna Pak Haji pokona ke kurangna Pak Haji geus hayu bae heulanan batur meter gampang sakit 100 meter ieu nyana naekeun geus beres tinggal 50 meter hayu teruskeun heulanan Pak Haji tinggal 10 meter deui lah aing mah kagok 10 meter mah sararia bae heulanan kayak aing mah nu gede atuh nu leutik henteu nu gede henteu eta nu sugih di Vietnam eta lah masyaallah nu fakir apa sekarang itu siap
boga duit tah teu boga duit tanaga nu pakir. Masya Allah aya nu sugih ya Allah ieu mah sakadar lolobana sok aya nu kitu aya nu teu bae nu sugih iyalah baheula dicoba ku iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata heula anu pakir batan nu sugih heula anu hina batan nu mulya heula anu lemah batan anu kuat iyalah fatanna ba'dahum bi ba' maksudna liyaqulu wa haula'i manallahu alaihim min bainina lantaran nu sugih tinggalen kuno fakir ketika manehanna nandek iman ka Allah jeung ka Rasul teh aya gengsi anu mulya teh kapiheulaan kuno hina ketika deuk iman teh aya gengsi boga rasa harga diri kumaha aing ke lamun aing iman teh meureun cak fakir tuh nya nuturkeun urang jatungtung nama tapak embung-embungna nu sugih dikitukeun ketika nu gagah dek iman ka Kangjeng Nabi geus aya terbersit di jero hatena mangannyana kulantaran kapiheulaan kuno hina engke cak nu hina teh beusi diomong tuh tungtung nama aja nuturkeun urang pang embung-embungna nu gagah nu mulya nu sugih diomong kitu embungeun ceulina ngadenge kos kitu lantaran ku embung-embungna gengsi dipasangkeun daripada ngadenge omongan kos kitu jeung teu iman aing nu sarugi teh kos kitu masyaallah naudzubillah min zalik wa min zalik ngagugulung sugih ngagugulung mulya ngagugulung jabatan akibatna kufur nyana teh ka Gusti Allah Gusti kahalangan ku dunya ku jabatan ku mulya eta lah nu ngajarikeun jurang pemisah urang mah indah jasa lamun aya nu sugih bisa ngahiji di lembur jeung nu susah aya naon hayu silih bantu asana indah jasa lembur teh bersinar mun aya pejabat di lembur eta teu kahalangan ku jabatanana jeung masyarakat ngahiji be manehanana mah padahal mah nya teh jenderal nu sabenerna padahal mah kapten sabenerna mah tapi ketika babarengan jeung masyarakat mah biasa bae padahal mah nya mah besekda padahal mah nya mah bupati tapi ketika babarengan jeung masyarakat biasa bae padahal manehanana mah kapolres tapi begitu ke masyarakat biasa bae eta indah jasa hirup kos kitu ieu mah lain kitu Pak deuit nganes ya nulu-nulu ka aing pan aing lurah goblok teh budak deuleu meureun lurah aing ieu deres sama lurah mah hai ka mana sia ka ditu mah ngaji mang haji kiai deuleu meureun aing kiai di dieu teu ka deuleu Gus ya menta rokok tuh jare tungtungna eta kiai blon eta kiai Golkar nu lain Golkar moal atuh kajenting hayang 1000 hayang moal menta lamun lain kiai Golkar jakula masarardih ku ari mah aya pangajian di masjid panggungna gede diayakeunana ku barakan didat kandidat beres bae ai prak beres kiai-kiai dihareupeun panggung ai prak aya orkes di dinya eta kiai kunaon cara ricing bae cek nyana kesempatan emas je tol atuh balik atuh kiai aya kos kitu mah atuh cek nyana pancan sasalaman can dibere ongkos belon beta nah iyalah kiai Golkar teh kos kitu taram teh habak kiai kos kitu nyai mah gila ngeliat kiai kos kitu eta Masya Allah teu boga harga diri jibara duit sih di ongkosanana 100.000 naon hartina 100.000 500 balikeun ka bakso beak buku 1 juta cara 1 juta ya Allah naon hartina 1 juta otakna kudu diseuseuh tak kiai kos kitu itu masalah gua redat aya kos kitu balik geus ulah kudu sasalaman cenah teu boga duit lempah ye cenah capek tumungan sia kunaon ka dinya ya kula mah sedih jasa kula di watak macet aya naon eta oh ja itu mah kiai mah lulu je make udang-udang di dituna aya anu keur masyaallah happy keur nyanyi si Iteung ya Allah
akibatna nu sara rugi jeung anu gara-gara teh ngomong bariin karmanehna lamli akibat liakulu imanallahu alaihim min bainina cek anu sarugi jeung cek anu maruli apakah nu palalaki eta nu ku Allah dibere nugraha ieu dibere pituduh dibere hidayah hei law kana mahum alaihi hudan masabakuna ilai lamun kalakuannya na pagaweannya na iman teh eta teh aga jadikeun pituduh atuh moal kapiheulaan aja urang mah mun nya ge nya na meunang hidayah moal kapiheulaan urang mah urang mah sugih mun nya kos kitu teh bener atuh moal kapiheulaan pan urang mah boga jabatan mun nya kos kitu teh bener hidayah moal kapiheulaan pan urang mah gagah ye ulah dianggap nu hina teh kararitu teh meunang hidayah andai kata eta hidayah kami moal kapiheulaan ngomongna kos kitu kan ngabacok aku eta baheula tadi Mekah teh kos karari itu tadi Mekah andai kata kuari aya di lemur urang eta teh seseleran urang Mekah baheula kulawan jadi karari itu nya baheula percis kos di lemur urang teh yo mun eta kos itu bedah teh moal kapiheulaan cenah eta teh bener kos itu teh kunaon eta gengsi nya lantaran geus aya jurang pemisah ti awalna fitnah cek Gusti Allah kunaon kararitu ngomongna alaihissallahu bi'alama bisyakirin apakah teh nyahoon kitu Gusti Allah ka jelema anu salalukuran ka Gusti Allah leuwih uninga ka jelema anu bersyukur ka Gusti Allah sehingga Allah nuduhkeun ieu mah jelema hina bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah lemah bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah atuh jalma mah congkak takabur ku harta jadi takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku gagah takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku boga jabatan takabur teh dituduhkeun muakin acak-acakan ka ditu Masya Allah nemantak ieu urang ulah nyaritakeun zaman baheula zaman buang kawarah tama atuh zaman Kangjeng Nabi mah kuari nu Quran geus dimusabaqahkeun Quran geus dijelaskeun berbagai media ngajelaskeun tentang Al-Qur'anul Karim ngaran mabok mah ngaran zinah mah ngaran judi mah ngaran maling mah eta teh geus lain rahasia deui ngaran riba mah tapi pan geuninganan di masyarakat urang beuh nu zinah ambalayah nu mabok ambalayah lain cerita masyarakat dek pejabat balik jam 3 karaokean mabok lain lalaga doh cenah nyahoanan bae kieu teh ka mamana ge atuh aing mah bisa disumpah nyaho jasa emang babarengan jeung kieu dek bareng dek henteu lah pokona mah wah ai kitu mah cenah bareng jeung kieu wai pokona mah dek bareng dek henteu nyaho jasa baukana mah aing make kumis palsu make jenggot palsu milu ka BSD ka ditu milu karaokean nu nyanyi teh apaan aing eta teh ye nu karaokean teh bisa didelek ku aing DPR aya sabaraha geus aya di kantong aing PNS anu mabok PNS anu balik jam 3 geus aya di kantong aing dek modal aing je emang aing teh nyaho kitu lah sakat teh nyaho tah nu nyanyi nu sorana bagus teh nu kamari malam minggu teh emang saha atuh teh nyaho aing ge sing hade besi aya nu sosokna kos aing para DPR para pejabat sing hade tah nu kumis aing make kumis biasa make janggot ieu atuh nyaho jasa mun kuari ditulisan ku aing nyaho jasa beneran urang PNS nu balik jam 3 kamari karaokean teh ka sesengitan-sesengitanana aing nyaho sesengitanana aing nyaho ieu teh sesengitanana teh sesengitan anu nyaho mun kudu dibejakeun mah ulah kaget nu ngaji kuari teh nyaho jasa ieu Masya Allah ieu sesengitanana sesengitan Herfres nyaho jasa urang kaler tah mah tah beneran ye nyaho jasa nu urang belah kulon saeutik nyaho jasa Golkar ieu mah terus terang bae Golkar sesengitanana waduh luar biasa istimewa jasa naon ieu sesengitan amal bejakeun ka sesengitanana ka ambe waduh nu ieu kieu nyanyina aya nu ngeunaheun aya nu henteu nyaho digagalendotan ku awewe nyaho mabok nyaho jasa cenah nyahoanan datang ka imah aing ku aing dibejakeun manya kudu dibejakeun di dieu mah yeuh atuh aing bajar batur beureun
ieu mah dibejakeun soteh ulah-ulah rakyat nu nyekel nagarana model kos kitu. Nu nyekel nagarana model kos kitu. Mantak tinggal urang ngadoakeun bae mudah-mudahan para pejabat dibere hidayah ku Gusti Allah. Ulah jadikeun jurang pemisah eta jabatan jeung harta teh. Allah Maha Kawasa toel Gusti ja eta teh bapana mah Ki Haji. Nyanana ge geus jadi haji umroh sabaraha kali sebenarnya mah nyaho jasa Gusti pangoelkeun ka pejabat tah DPR teh eta lain rakyat bae wabeh acak-acakan kunaon dia horeng seseleran baheula aha ulai manallahu alaihim mim bainina oh nu kitu horenganan anu dibere anugerah heuy lamun cacak-cacak nu kitu hidayah kami moal kapiheulaan ja kami teh kapan sugih harta aya di kami maya kapiheulaan ku maneh jurang pemisah harta hei mun kos kitu hidayah moal kapiheulaan pan aing mah boga jabatan jadi jurang pemisah baheula ieu mah baheula kunaon ku ari jadi leuwih kedek Masya Allah alaihissallahu bi'a'lama bisa kiri tinggal cek DPR jain mah henteu nu henteu mah henteu ngan nyana ngambeu mah geus nu henteu ge nu henteu ngambeu mah nyaho nyana geus bahwa di lingkungan DPR teh kos kitu nu mentak urang mah kuari hayang jasa nyieun perda jangan lempengkeun hukum-hukum oh jauh jasa henteu ai mustahil mah naon lantaran teu mikiran rakyat mikiranana nyana bae atuh pikirannya anak balik jam 3 tas karaokean mabok dan lain sebagainya deh kumaha coba dah cenah kiai coba untuk diintrogasi datang ka dia introgasi dibejakeun jeung sia-sia anak ke ku aing sia pan cenah kiai bu aing nu karaokean anak moal aing bisa nyanyi atuh walah kaget deh pokoknya besiga ya sosok model kua tah nggak ada sih ya mun teu lumpat dicatet sih ku aing atuh di Keramat Tunggak baheula atuh yang nyaho aja atuh di Keramat Tunggak teh kapan menta ka pemerintah teh saya ini kan kerja begini terpaksa ketika di sidang ayah saya sakit sementara saya tidak punya kerjaan hanya ini yang dapat saya lakukan jualan apem saya punya anak kemudian sampai sekolah masa depannya buram kalau tidak sekolah tidak ada yang memberi nafkah kecuali saya pekerjaan ini coba bagaimana saya mohon dialokasikan lain diberantas ke pemerintah eta Keramat Tunggak nama dieuweuhkeun nya nama diselap-selapkeun di lokasi dialokasikan di mana cenah kiai di nelayan seetik aya lain seetik 2 etik di belah kota aya doh geus kuuluh di Jakarta mah tah eta teh tah nu kos kitu pan kudu diurusan secara praktis tak kudu diurus ku pemerintah tapi secara moral nu ngurus kudu wali di Keramat Tunggak lamun eueuh wali cicing di dinya neuk pikumahaeun eta para WTS aya walian di dinya teh lain maksudna wali dek kumaha nya nama geus teu ieung-ieung ngan wali teh nalingakeun endek datang ka mana ieu budak dek kumahaan ieu nasihat mapan terus baik wali didinya teh tah nahanan siksa jehe kuari lamun henteu aya wali di perhotelan deu kumaha coba Masya Allah tanu matak pejabat anu mararabok nyaho wali nyahoeun dek datang ka mana ieu budak bebejan nama ngurusan rakyat di DPR lain ngurusan dan di PNS aya wali nyahoeun ngan dina hatena ngadoa ka Gusti dek ka pana lalaguanana ieu budak aduh teu kumaha walina sarua jeung nya wayah nyanyi-nyanyi wayah diuk di meja biasa ngan hatena nya ngadoa ka Gusti Allah mun eueuh walian nu kos kitu siksa turu je samarukan kumaha emang wali teh anu di masjid bae gampang wali di masjid bae leuwih gampang deui jadi wali di gunung bae tengah denge situasi jeung kondisi kumaha nu paling sulit wali tanggung jawab tuh di Keramat Tunggak hei wali tuh tanggung jawab di hotel-hotel jelema nu lawan mesum zina dan lain sebagainya nyana cicing dirinya akur jeung batur padahal hatena ka Gusti Allah mun eueuh nu kituan tsunami sia
nu berpikir ke arah eta nu mantak kiai di Golkar kiai di Golkar kade ieu teh nasehataneun ieu teh wali ngamuk sia makan kumaha nyanyi biasa wali mah weh no problem setik dibawa ke arah kos gitu supaya nyaho Indonesia teh lain lalagaan mun eueuh para wali di tempat-tempat judi di tempat-tempat kos itu wallahu a'lam nyana tetep noel ku cara nyana ngan encan dibere hidayah nu mantak loba jelema nu geus eleh toel ngobrol kembali kitu keneh nu jadi pejabat toel seetik hidayahna mah pandi Allah nyana nu nganasehatan ku kadang-kadang heuceurik eta tah menang ti waliullah ji sabarukna kumaha aya pangajian di panggung mah babari jadi wali di masjid mimpin marhaba kemudian di gunung kemudian di leuweung atau emang jang dirina sorangan nu hese wali geus mantep kawaliana itah ngangon masyarakat tuh pemerintah angon ku caranya mah tuh pejudi angon tuh petani angon tuh masyarakat teu kanyahoan mun eueuh wali-wali nu kos sekarang itu wallahu alam di Indonesia kuari keur acak-acakan di negara tapi ketika diajak perang jeung Amerika kunaon atuh hayu bae mun lain ajakan wali moal bisa tadina salat teh judi terus ketika dok Amerika nantangan Indonesia engke ge wali naik siap nu pangheulana siap nu mabok ya atuh emang mabok ieu nya mah siap kitu nya kaler kidul siap jakeuna teh kajian pae mangan sakali jakeuna teh emang keur mabok pae ingeunan itu kertu jahona naon tah iyalah cerita wali lain di Indonesia be di Irak di Iran di Arab dunia wali-wali nu beratnya justru wali anu diberi mandat ku Gusti Allah tah dinu kos kitu dumantak tahapan-tahapan wali teh loba jasa nah ketika ditugaskeun rangkaianna sarua jeung organisasi pan kukula sok dicaritakeun kewalian teh nu mantak maot hiji ganti abdal salilana hiji raja wali citra kebon jeruk tuh mah imamani 2 masjid maghrib mukhtar 3 kemudian kitu ayeuna mah autad 4 wali abdal 7 dan lain-lain sebagainya maut ganti ditugaskan di mana mentak nyaho keberadaan di anu atuh nyana tugas kadang-kadang nyana nyekel melodi tang ding tang oh berarti Roma Irama wali merenya ya karim kok jadi kadinya ya ini ngomong iya sih gara-gara orang Arab loon ye ahaula ieu jadi berarti harta jadi jurang pemisah memisahkan dirina jabatan memisahkan dirina mulia memisahkan dirina tah lamun geus teu kapisahkeun daek diuk babarengan jeung urang model kieu jabatan mah jabatan bae minggu aing ngaji harta mah harta bae minggu aing ngaji ngahiji jeung masyarakat nu lemah keur naik mobil mah ngomana ngaji ka Ciloma pan lempang bae tuh boga kendaraan ding naik mobil atuh duit lagi eueuh naik tadinya di ban masyaallah nyana ku dikitukeun alhamdulillah geus terus bae urang sih doakeun bae oh naik ka dieu tah jeung geus pinu aduh dedetkeun beuh eta hebat jasa sugih teh ya pake babantu jeung batu eueuh jurang pemisah masyaallah luar biasa tak etalan ke sabalikna sugih tawadu leuwih hebat tibatan nu pakir tawadu pakir mah atuh tawadu ge emangnya nama teh ditawadu ge geus kudu tawadu tapi nu sugih tawadu istimewa boga jabatan tapi jana tetep bae handap asor masyaallah nu pangheulana ka sorga nu kos kararitung ke bakal gitulah nayelah cerita tentang fitnah nu ngajadikeun jurang pemisah harta jabatan jeung kemuliaan sumber daripada fitnah ki Muhammad wa idza ja'akal ladzina yu'minun di mana datang ka anjeun jelema nu hariman nu ngimankeun ka ayat-ayat kami nu agung jak Allah yakni nu palalakir teh bakul
sampaikan ku anjeun omongkeun ku anjeun assalamualaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah kasalamatan Allah kesejahteraan Allah muga tetep ka aranjeun kabeh Gusti Allah geus bastikeun kana zatna ar-rahmat ar-rahmat anahu sanyanya kalakuan manamila minkum suan sajelma nu beramal goreng bijalatin ku sebab bodoh aju sumataba kemudian tobat mimbadihi sabada beramal goreng wa aslaha amalahu matutkeun memperbaiki amalna hihi atuh pangeran Gusti Allah mah fa annahu ghafurur rahim Gusti Allah mah maha ghafur jeung maha rahim anu kamari teh harta asa aing luar biasa sugihna jadi jurang pemisah sehingga ngomong sadaek-daek kalakuanana sadaek-daek berarti nyieun kagorengan kitu keneh kamari keur jadi pejabat teh abeu kahalangan ku jabatanana teu kadeuleu kabeneran teh mabok aya di nyana marah aya di nyana segala aya di nyana lantaran boga kakawasaan nyana ternyata horenganan eta teh aku kabodohan barang geus nyaho makana bener ku ngaji teh dibere hidayah ku Gusti Allah nyana tobat ka Gusti Allah kitu keneh nu mulya tadi nama kabawa ku situasi kamulyaanana teu meunang salah saeutik teu meunang salah saeutik teu meunang salah saeutik cegekan nya nama benduannya nama korenganan ternyata barangnya hok mah kuari teh horeng kos kitu teh kalakuan goreng nu kamari omonganana goreng nu kamari kalakuanana goreng nu kamari tingkahna goreng teh teh nyana beramal goreng teh bijahalatin ku sebab can nyaho bodoh sehingga dilaksanakeun barang kuari nyaho mah tobat ka Gusti Allah tuluy ngaberesan pagaweanana kumaha teh Gusti Allah mah fa annahu ghafurur rahim Gusti Allah maha Ghafur maha Rahim justru gedena hampura Gusti Allah teh jang nu salah aya nu teu salah mah teu kudu dihampura ku Gusti Allah ka sorga bae tah Ghafur Allah jeung Rahim Allah teh jang nu salah kamari mah pejudi kuari mah tobat sorga cak Allah dihampura ku aing sia kamari mah tukang zina kuari mah tobat sorga aing mah pangeran jadi ulah sieun-sieun kamari mah korupsi kuari tobat bikeunan deui nu aya mah ka ditu tobatna ikhlas teh jeung kaduhung sorga cak Gusti Allah aing mah pangeran lamun sia mun tayang ka aing ku aing teu dihampura atuh mana pangeran aing mah pangeran geus teu penting mah tobat ka Gusti Allah nyaan tobatna sejuta kali kesalahan langit kolong langit pinuh ku dosanyana Allah gede hampurana leuwih tibatan kolong langit pinuh langit teh kolong lah jeung langit aku dosa urang teh Allah leuwih jembar hampurana jeung rahmata tibatan kolong langit jeung langitna geus pokona mah kataba rabbukum ala nafsihi rahmah Allah geus pastikeun rahmat ujianana ka jelema nu teu salah mah geus ulah dicaritakeun nu salah hampura ku Gusti Allah je enteng jasa nu mata kecak pejabat mumpung ora ja Allah mah maha hampura ieu ya selenan happy bae mending mun teu modar sia mun nu modar can kaburu tobat teu kumaha ya ka mana ngaji ya ortodok dak ngorang ngaji ajeung aing ka ditu ka puncak duit teu boga jeung aing hayu duit setan mah kudu dikasetankeun deui ye emang duit setan ieu mah sapira riba geus urang kasetankeun deui cek nu teu daekeun dibake ka masjid duit bener mah aya duit setan mah hayu jeung aing ya sia mah setan sarua si aing milu jeung setan ulah loba ngomong karena sesama setan tidak boleh saling mendahului ji atuh berangkat ka ditu geus masuk ngaji pokona ngora keneh mah mendingan kieu bae geus oke sekolot karek ngaji ke geus sekolot kakarek aduh aing keur ngora cimplong aya di aing hotel aya di aing kumaha ya aing mandek tobat bebeja ka kiai asal geus rarangsadan kitu bebeja ka kiai Waalaikumsalam aduh kiai nu tobat ye tobat mah tuh ka Allah diampura moal emang penyakit naon baheula kiai itu bisa sebutkeun ku sorangan baheula ka Gusti Allah emang naon ye penyakit ada kiai pokoknya kula mah datang ka sesengitan WTS geus nyaho ieu si A ieu si B si C geus teu kasaliru deui nyaho jasa kula peureum ngambean awe liwat subang ieu mah ya
geus nyaho jasa kula peureum liwat awewe seng Bandung ieu mah ieu geus moal ka Saliru kula peureum liwat ieu Karawang ieu mah kula liwat nu ieu oh ieu mah Kebo oh bener bareng dulu bener Kebo teh di Pandian tah mah tuh jadi geus nyaho-nyahona kula mah peureum geus kadeu tak kitu tak kumaha kuari mun tobat je atuh asal nyaan bae tobat ka Gusti Allah na lantaran Gusti Allah mah summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur deketan kiai menta jalan cara tobat nu bener kumaha kayak dituduhkeun ku kiai laksanakeun instruksi-instruksi kiai di akhirat insyaallah lantaran urang percaya kana dauhan Allah kataba rabbukum ala nafsihi Allah mastikeun ka zatna memberikan rahmat ka jelema nu balik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ka tokoh-tokoh Mekah wahai tokoh-tokoh Mekah ulah kahalangan ku gagah kahalangan ku sugih kahalangan ku jabatan Allah Maha Hampura kamari ngomong-ngomong ulai sok sadarkeun ku ari mah kasalahan-kasalahan eta dianggap bodoh kulantaran bodoh Allah mah Maha Hampura sok geura tobat dinasehatan ku Kangjeng Nabi tarobat pandeuri nu sugih asup Islamna imanna pandeuri nu gagah imanna pandeuri nu mulya imanna tapi ujung-ujungna mah buah barengan nu sugih nu susah nu gagah nu lemah berangkat ilai kalimatillah perang ngalawan musuh-musuh Allah asal geus ngahiji nu susah jeung nu sugih nu lemah jeung nu gagah rakyat jeung pejabat deuk kumaha ge pasti menang bae al islamu ya'lu wa la yu'la alaih kulantaran babarengan adimis على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم